Lajitu yakin anjen bakal daratan ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli misah tina harta misah tina anak sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae ya Allah. Sok dirage perhatikeun ku anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku ari gede disakolakeun terus gede sanggeus sagede terus jada usaha aya nu sakolana luhur aya nu sakolana setengah doang aya nu sakola mah sakola ngan teu bisa maca macem-macem wah geus macem-macem aya nu geus embung ibadah teh ngaran salat ngaran puasa nya nama wauhna teh jeung balak genep bae akrab nya jeung balak genep nyana akrab jeung kasino nyana akrab jeung berbagai judi akrab jeung mabok akrab jeung zina iyalah kahirupan aya nu ilmu aya di nyana hilim aya di nyana pinter aya di nyana ibadah aya di nyana wali aya deui ilmu aya di nyana hilim aya di nyana kiai aya deui sugih aya di nyana gagah aya di nyana wow kumisna geus sagedep tai jawara aya deui anu jabatan aya di nyana kabeh sandangan predikat jabatanna luar biasa lobana di nyana aya lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macem-macem tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda bisa ti pabajikan jeung keluarga misah ti harta misah ti anak sorangan teh sorangan bae aya eta anak aya eta harta aya eta jabatan wa taraktum ma khawwalnakum anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukankeun tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero harta sugan kunci inopa asup ka jero jauh senda jepit eueuh jas teu bintang balok ai daek mah nyawa mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero eueuh nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel wow mayor nu dibawa ke jero kuburan harta di Karawang Sabau di Subang Sabau di Bandung Sabau bararau nu dibawa ke jero kuburan angkot 08 boga angkot 07 boga angkot 06 boga berbagai angkot boga asup ke jero kuburan eueuh nu dibawa wa taraktum ma khawalnakum di Subang boga pamajikan nu anyar di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae di Bandung aya di Bojong aya diitung teh boga pamajikan 9 nurutan Kangjeng Nabi caknya soekeun abak sungutna tae wa taraktum ma khawalnakum wara azhurikum eueuh nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur anak urang ngan datang ka bibir kuburan doang mobil urang ngan datang ka bibir kuburan doang jabatan urang ngan datang ka bibir kuburan doang babaturan urang anu saidolohi jeung urang ngan datang ka bibir kuburan doang sanggeusna urang langsung dikubur baralik deui
wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhuri asup ka jero urang furoda sorangan nu milu kabeh munfaridina anil ahli pamajikan anak incu mamang uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang. Kemudian mah harta urang mungkin urang diiringkeun make mobil baby van aya nu make kapal nah datang ka bibir kuburan doang balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha anjeun boroso tirahim indung sataranjang maneh asup sataranjang deui bah make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapanitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggeusna urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang aya anu disagedengeun urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ke jero kuburan teh lain berbentuk ahli lain berbentuk harta lain berbentuk walad jabatan tahta lain berbentuk amal perbuatan urang asup ke jero milu jeung urang tah dituluykeun ku Gusti Allah wa ma nara ma'akum sufa'akum wa manara kaulah tenel bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin cek malaikat wa manara kami tenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai syarik ka Gusti Allah anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan cak malaikat mana coba Lata datangkeun mana Uzza coba datangkeun nucak maneh hei nador cenah bakal nyapatan datangkeun coba mana Lata mana Uzza mana khususna kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat hei Yahudi mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapatan buktikeun taubihon moal bisa ngabuktikeun jeung geus produksi mesin urang balik ke kuburan ge pancek tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge baju boe cek sakol mah bae da cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha deui Kristen aja membanggakan patung Maria anjing ngebanggakan patung Isa anu ku anjeun diyakinkeun engke bakal nyapatan buktikan kuari diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wabeh kafir nu nyembah ka patung-patung titah ngabuktikeun cak malaikat wa man nara ma'akum sufa'akum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u nu cak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh kok teu gadeuleu kuari mana si patung Uzza mana si patung Manat
nu bisa ngajawab kabengengan sekadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem ieu asana aing mah dibeulem didinya nyana terus baratan ka langit aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun ku ari boro-boro nyiptakeun patung nyanana ge teu make nanaon dijejeleh ku malaikat ditonton ku seluruh manusia neueukeun nyana tungkul isin urang milu puas kanyana kuari cal-cal jada di anu dek yen gereja di anu dek yen kelenteng di anu dek yen gereja serangan terhadap umat mukminin luar biasa sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik dek yen gereja di mana baik nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pemerintah ya udah tanda tangan baik eta bagus urusannya na di akhirat bakal dijejeleh ku malaikat atau langsung ku Gusti Allah tinggal manusia-manusia nararangtung kabeh na ye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah saurang-saurang bakal ditanya saha ngaran anjeun malaikat langsung nanya sedengkeun jelema triliunan geus sanyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam kuari ditanya na saurang-saurang banon poe ngan saukur sadepa bayangkeun coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran kurang keur diserang lantaran kurang keur dilaksanakeun keur dipaju moal kebal deui iyalah panon poengan sagadar sahasta urang didinya bakal ngahareupan timbangan daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh eueuh nu make sapatu sendal eueuh nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kulub na ieu bakalna dek dihisab saurang-saurang tayeg ke bakalna malaikatna nyama qadam tum min husai'an li anfusikum naon nu geus diheulakeun ku aranjeun jang diri maneh masyaallah nu matak yu'ta bibni adam yaumal qiyamah kana hubadhul masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang fayaqul lahu tabaraka wa ta'ala cak Gusti Allah aina ma jamaata mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul Allah karim aina ma jamaata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta mana jabatan jeung tahta baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran mobil kendaraan ti mimiti sapeda datang ke motor mobil berbagai-bagai wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa aina majamata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul aya buktikeun ya Allah fayaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana abdi ngumpulkeun kana harta abdi cuman ku abdi ditinggalkeun abdi mah bagus ninggalkeun anak cak Gusti Allah bagus-bagus di mana sia aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh ketika maneh diangkat jadi lurah bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat besi anjeun ngabantuan masyarakat birokrasi di desa saha nu pernah dibantu manggil eta pan lain sakedeung abdi pernah ngabantuan Sarwiti arawan orang Cikupa panggil Sarwiti kamu nama Sarwiti betul malaikat pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah bukan pernah lagi saya pernah diajak ke Cipanas oh dibantu begitu iya terus diapain atuh ya begitulah sia Lurah blon aina ma qaddam tali nafsik
mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya. Mun ngabantu saha maneh di rakyat, mun nganeh ngaberesan nagara datang ka mana dek dipanggil ku aing cek malaikat, ayo lamun urang memang bener pernah ngabantu didatang-datangkeun saksi na nyata moal aya nu kaliwat setik-etik acan wa nadhaul mawazinal qista adil seadil-adilna jujur sajujur-jujurna moal aya nu kaliwat sabakatur hibal acan. Beuh bupati panggil, kamu menjabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang, para wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan. Beres jen jalanan teh. Panggil rakyat di kecamatan mana maneh ngabangun, mun sekolahan mana, mun kantor KUA mana, mun depag mana, lamun kehakiman mana, mun jalan mana, rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata panggil, cek Gusti Allah aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang kuari keur maneh ngajabat. Ya Allah, ini kumaha coba, mana nu diheulakeun baheula? Maneh teh diberi amanah sebagai lurah, diberi amanah sebagai camat, dibagi amanah sebagai bupati, dibagi amanah sebagai gubernur, menteri jeung presiden. Aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah. Lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Lamun pernah ngabantu cenah di Bandung, daerah mana Bandung nak? Ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah karim. Kabeh bakal saurang jitubuna furoda. Aduh, nelentak sing sadar ketika orang dakwah di lembur eueuh anu nurut ka urang meureun mejeuna aing mah teu dituturkeun geus seuri bae urang kudu. Namun urang hayang dituturkeun nafsu teh ngaran. Aing mah sekedar nyampaikeun bae. Isin-isin acan sebenarnya mah aya nu nuturkeun hiji ge geus pohara. Aya nu ngadengekeun hiji ge geus pohara. Malah mah aya 10-an ge pamajikan anjeun seurikeun. Sia ngaji emang enggak salah aing uyuhan. Cak pamajikan bego tah pamajikan. Emang gua enggak hujrona mah. Salaki kos kitu dituturkeun. Eta pan batur manuturkeun salaki ka salakina pamajikan kos kitu. Coba ge ustad ge dilelewe ku pamajikan mah. Sia seuri sia meureun tah. Aduh masyaallah tak sia de. Boga pamajikanna kudu nu sapagodos jeung urang. Akur santri pada santri abeh ngeunaheun nyadeun teh ka mana kak tetangga mau tah ngariung oh ade ge ai akur mah gana baik balik ka aya berkatan teh eueuh biasa ngariung aya eueuh pan ngeunaheun kana hate nikmat. Sekali deui we di kamari deh gak ngariung tiluna tilu kamari nggak saya tuh ngariung balik deh mana berkata jauh kene baik pelit-pelit teuing sih mulai ge suka ngomong segala pelit segala naon lain ngariung berkata iya tuh sepirepan jelema susah kacang-kacang ulah suka ngomong ya kacang aya di sia tuh hese jadi geus seuri suka ju bae. Teu bahasa orang Cikupa kaju bae. Pantes dah saya. Coba lamun teu sapagodos. Ka mana Kak? Tiluna tah tahlil. Lah, tahlil sakitu teu tahlil sakitu. Teu kudu Kak. Emang kurang itu tiris. Jatuh tiris sih kurang. Tuh tiris teu urang ka mana ulah konsian habak.
wah pamajikan teu beres ya geus ngeunahan tahlil tah ngeunahan ngeukepan kula si sok nyokos kitu ye masyaallah Kangjeng Nabi dakwah dibere mukjizat Al-Quran tetap baik jelema teu iman ka Kangjeng Nabi teu percaya ya Allah malah mah aya hiji sahabat ngaranna Nador bin Haris Cakinador mah eta sia ngajakan bae ka pangeran teu kadeuleu puyeng ya aing mah pan urang teh boga pangeran Lata Uzza Manat eta teh pan lain sambarangan tah mah pangeran geus luar biasa tah mah sadunia pangeran teangan kos Lata Uzza Manat jeung aya pangeran teu kadeuleu mah hese atuh urang deuk nyembahna eta wa ngajedog pan aya Nador bin Haris ngomong gitu ka Kangjeng Kangjeng Nabi Nador aing ngaran pangeran teh apa nu nyiptakeun langit jeung bumi ye memeh sia ge aing nyaho anu nyiptakeun langit jeung bumi teh pangeran ngan pangeranna kuari dibentukeun ieu mah ngan sakadar lambang ai pangeranna mah heuh ku sia dicaritakeun man ngan lambang abe urang bisa sujud ruku di hareupeun pangeran takos kitu eta mah ngan sakadar lambang tah mah ai pangeranna mah eta nu kumaneh ditanu diomongkeun eta pangeran Allah Uzza Lata kos kitu bae cak Kangjeng Nabi Nador pangeran mah nu nyiptakeun langit jeung bumi kahiji nomor kadua nu ngainstruksikeun beramal aya larangan aya perintah engke lamun ngalaksanakeun perintah bakal dibales ku pangeran lamun ngalaksanakeun larangan dibales ku pangeran engke di akhirat lamun jelema ngalaksanakeun amal baik engke amalna bakal dibentukeun eta amal teh engke bakal minta tulung ditulungan lah ku kaula sebagai rasul kabelah ditunak ku para malaikat aslina engke ku Gusti Allah tak eta pangeran nu kos kitu ngaranna lain sia bae mad nyaho saufa tasfa'u li Lat wal Uzza bakal sarua bae nyapaatan Lata jeung Uzza ge engke di akhirat ke di akhirat pangeran Lata pangeran Uzza atuh nyana ge boh sambarangan nyana ge bakal ngomong wahai kaum-kaumku yang dulu menyembah aku sediakan surga tetap Cakinador saufa tasfa'u li Lat wal Uzza bakal nulungan sarua pangeran ge nyana ka kaum-kaumna sia dek ulah sambarangan ulah kapincut ke omongan Muhammad tetap lamun Muhammad jaritakeun bakal nulungan pangeran urang ge nu ngaran Lata jeung Uzza bakal nulungan titik ulah ngomong man tah kos kitu tah hijab teh kos kitu masyaallah bibisaanan mantak turunlah ayat ieu sabab turun ayat ieu lantaran Kinador bin Haris boga keyakinan bahwa Lata jeung Uzza bakal nyapaatan jaga di poe kiamat terus turun temurun datang ka kuari patung Gajah Mada cek penganutna bakal nulungan jaga di akhirat kitu kene patung Bunda Maria kitu kene patung Isa Almasih nu dituhankeun ku Kristiani berbagai patung-patung nu kuari di sararembahnya nage sarua boga keyakinan bahwa engke patung bakal nyapaatan jaga di yaumul kiamah
nu mantak lain khusus ka kinador bae ieu teh khusus jang kinador sabab urudna tetapi umum jangka keseluruhan nu mantak turunlah ayat ieu walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Gusti Allah nyaritakeun tentang pakeuhna dina poe kiamat engke nu bakal terjadi silih jorogeun engke jaga dina poe kiamat teh masing-masing bakal menta penolong nu kuari diyakinkeun bakal nulungan engke coba bukti atawa henteu ieulah penjelasan langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lahum diomongkeun ka para musyrikin kafirin zalimin izhabu isu ketika manehana dihudangkeun ti kubur urang kabehan engke bakal mengalami kiamat sanggeusna kiamat engke bakal diganti taneuh ku Gusti Allah sanggeusna diganti engke bakal dihujanan cai mani ku Gusti Allah teh sanggeusna hujan cai mani manusia kabeh dimimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke terakhir umat Kangjeng Nabi urang bakal kalaluar kostoge cal iza boisu urang hayalkeun ku urang hate urang teh ka dimensi kiamat hudang urang kabeh nu pangheulana hudang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran malaikat ge sami deui maot termasuk malaikat anu niup songsong malaikat Israfil anu cak Gusti Allah dipanggil malaikat Israfil geus paeh kabeh atos aya keneh saurang teangan teangannya na masyrik maghrib lumpat teu aya tos maot sadayana tuan aya keneh hiji deui teangan deui ka kidul ka kalar ka wetan ka kulon laporan di parantos tuan hiji deui 3 kali neangan seseleh cek malaikat Israfil abdi geus teu bisa neangan nu saurang eta mah coba atuh pangnuduhkeun ku Gusti sia aya ada nyebutan batur bae poho kanyana aju kudu kumaha atuh cek malaikat Israfil cabut sorangan di alat aya di sia tuan tuh kumaha henteu kumaha cepat cabut ku malaikat ih jageri malaikat ge jeri atuh komo urang cabut waduh mun nyaho nyeri kieu cek geuleuh baheula nyabut bangsa jelema moal kenceng teuing cek ternyata ja nyeri horenganna cabut ya supendai ku Gusti Allah nyana mangan sakedeung set udang aduh Gusti horenganan Gusti sabulu-bulu sakian teh aduh komo nu kukura di nyot beureunan eta lah es ulah loba omong yes mari coba tingali coba geus sararulang cancan jelema pangheulana hudang Kangjeng Nabi culat-cileuk Kangjeng Nabi geus culat-cileuk langsung malaikat Jibril mah langsung nyetrum ka Kangjeng Nabi Muhammad di mana ieu Muhammad pasti aing diteangan jeung pasti Muhammad mah nanyakeun umat sedengkeun aing can nyaho umat Muhammad di marana ku ari anu tatadina di Bojong nu tatadina di Cibadak di Cikupa ta eta teh eta jelema-jelema nu eta tanu baheula muludan sagala rajaba di marana eta mun aing ditanyakeun ku Muhammad aduh bener bae sampeurkeun lantaran aya cahaya biru
hejo kuning saya cahaya macam-macam sambarkan pasti ya Muhammad bener baik. Wah ya Jibril mun ayeuna umat itu bener baik cak Jibril salah aing ditanya eta Kanjeng Nabi mah saat-saat kos kitu teh nanyakeun umatna ayeuna umat kan orang senang boga Nabi saat keur kos kitu teh tah saat keur terjepit ditanyakan di mana umat kaula kan orang umatna jadi orang ngeunaheun man masya Allah geus ngeunaheun jasa jadi umat Kangjeng Nabi mah asal orang loba maca sholawat geus pokona mah engke diaku sebagai umatna geunah amin amin osok teh tilok Nailah geus kadarumpul kabeh digiring ka mahsyar di berbagai penjuru kuburan-kuburan teh kabeh bakal digiring ka mahsyar teh eta nu kuari Palestina eta lempengan Palestina tangke bakalna jadi mahsyar eta teh mentak eta mah dongeng namual eureun-eureun timimiti diciptakeun dunia bumi negara tertua Palestina Irak Iran Syria Mekah eta negara-negara tertua eta mah bangsa bojong eta mah kawari eta mah gituan diperebutkeun kudu nyeun sapatu kuari aduh anyar mah boro-boro eta Eropa Amerika anyar tah digiring kabeh urang ieu digiringna kabehan eueuh nu make calana eueuh nu make sapatu sugan make Adidas Puma Egle eueuh nu make spotek beli nu make sendal make sepatu nu make baju make lepis make BHS kabeh suataranjang tur bobogaan urang kulup pan kuari urang di Sundatan engke mah kulub yusarul abdu godan walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida faman quti'a minhu udun yuraddu fil qiyamah alaih digiring hamba kabeh jaga di yaumul qiyamah walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida bakal digiringna sakumaha keur poean urang dilahirkeun dilahirkeunna kulub dilahirkeunna kungsi di Sundatan kitu kue ngan jarang biasa pantama teu 1000 hiji paman kuti amin hodon aya nu pegat anggahota di Sundatan misalna atawa dipotong ceulina tabrakan potong leungeunna duka ka mana tetep yuraddu fil kiamat dibalikeun deui sakumaha keur lahir bae lahirna kebenaran pinclang kana lahirna sehat artinya ieu awak urang teh kos keur lahirna bae kos kitu bae iyalah nu bakal terjadi urang teh bakal masyaallah mentak dijelaskeun di dieu walaqad jitumuna demi yakin nyata pasti anjeun bakal datang ka kaula tingkah datangna cek Gusti Allah puroda mun paridina wahidan paridan saurang datang minal ahli mun paridina anil ahli infirod ti pamajikan infirod ti dulur urang infirod minal mal tina harta infirod tina anak urang sabelegejer urang bae boro-boro inget ka anak jeung pamajikan jeung ka harta urang bae urang sorangan bae mun farid menghadap ka Gusti Allah
kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun kabehan teh timimiti kajadian awal pertama kajadian kumaha sok kira urang buktikeun urang keluar ti rahim indung urang borosot aya eueuh nu pernah make sapatu sieun atuh indungna ge aya eueuh nu kaluar ti rahim indungna make dasi ya eueuh aya eueuh kaluar ti rahim indungna make kacamata hideung sakumaha jegel jagoan teu make sepatu teu make sendal teu make baju teu make lapisan naon istuning borosot ke alam dunia teh kos kitu artina dasar taranjang kokocopna masih kene aya kene kulup disebutna upatan teu make alas dampal teu make alas kaki borosot ke alam dunia kos kitu engke urang asup ka kuburan ge eueuh nu dibawa ngan sakadar boeh doang di akhirat lepas jeung boeh-boehna sakumaha keur kajadian Allah ngajadikeun ka urang borosot ke alam dunia di akhirat kos kitu bae masya Allah mentek Siti Aisyah naros ka Kangjeng ya Rasulullah lamun engke urang di akhirat sataranjang kabehan atuh meureun lalaki neuleuh ka awewe neuleuh ka lalaki cek Kangjeng Nabi boro-boro mikiran nu kos kitu engke mah pikiran nu kos kitu kabehan ngabogaan saknun yugni permasalahan masing-masing kumaha ieu jelema gede jasa salahna panggil ku polisi bawa ka polsek sanajan aya nu geulis sakumaha bidadari teu hayang kasus gede jasa kasus tah eta komo dihareupeunana neraka boro-boro neuleuan susu atuh kuari urang culak cilik neuleuh susu gede atuh engke mah moal bisa boga masalah nah iyalah masyaallah laqad jitum munayakin anjeun bakal daratan ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli misah tina harta misah tina anak sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae ya Allah sok dirage perhatikeun ku anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku ari gede disakolakeun terus gede sanggeus sagede terus jada usaha aya nu sakolana luhur aya nu sakolana setengah doang aya nu sakola mah sakola ngan teu bisa maca macem-macem kuari ambalayah manusia teh kahirupanana aya anu di desa neangan maisahna aya nu di kecamatan aya nu di kabupaten aya nu jadi DPR aya nu di gubernuran aya nu di pusat jadi MPR jadi DPR pusat jadi menteri aya nu jadi presiden italah manusia aya anu henteu jadi kos kitu ngan sakadar di pasar doang dagang aya nu bisnis aya nu gede bisnis datang ka nyieun pabrik luar biasa aya ngagali taneuh batu bara timimiti kelas anungan sakadar 10.000 datang ka ratus datang ka juta datang ka triliun kelas daga aya nu kelas internasional aya nu kelas nasional aya nu kelas biasa-biasa bae ieulah kahirupan manusia di dunia carita soal harta hasil daripada usaha manehanana teh aya anu kabeli sepeda aya anu kabeli motor anu kabeli mobil kabeli tanah aya anu nyieun perumahanana loba jasa macem-macem meuli tanah di anu sepuh di anu sekian puluh hektar di anu sekian puluh hektar
usaha geus lain di Indonesia baik boga aset di Amerika boga aset di Eropa boga aset wah geus luar biasa dunia tah kos gitulah manusia nu kuari teh aya anu jabatanana luar biasa boh di dia bintang nageh geus lain 2 tilu de bintang 7 buyang-buyang geus jana geus pakaianana ge aya anu wah aya nu kuari salin ditungguan ku nu ieu dipake nu ieu diseseh aya anu geus teu mahi lamari teh didedet-dedetkeun dipikeun henteu ka batur. Wah macem-macem iya urusan pakaian iya urusan imah urusan kendaraan urusan pamajikan urusan anak lantaran jadi jelema sugih atau unggal pengkolan didinya aya anak ambalayah geus anak datang ka nyana ge teu wauheun ka anaknya na kuloba-lobana anak iyalah kehidupan dunia. Aya anu di dunia nate ngaji cara orang kemudian dipakai hasil ngaji nah kemudian diibadah orang ka Gusti Allah aya anu geus jeung serikeun ka kiai aya anu bentaran bae ka kiai aya anu jadi musuh jeung kiai hakikatna mah ngamusuhan ka kiai berarti ngamusuhan ka Kangjeng Nabi. Wah geus macem-macem aya nu geus embung ibadah teh ngaran salat ngaran puasa nya nama wauhna teh jeung balak genep bae akrab nya jeung balak genep nyana akrab jeung kasino nyana akrab jeung berbagai judi akrab jeung mabok akrab jeung zina iyalah kehidupan aya nu ilmu aya di nyana hilim aya di nyana pinter aya di nyana ibadah aya di nyana wali aya deui ilmu aya di nyana hilim aya di nyana kiai aya deui sugih aya di nyana gagah aya di nyana wow kumisna geus sagedep tai jawara aya deui anu jabatan aya di nyana kabeh boh sandangan predikat jabatanana luar biasa lobana di nyana aya lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macem-macem tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda pisah ti pabajikan jeung keluarga misah ti harta misah ti anak sorangan teh sorangan baik ai eta anak ai eta harta ai eta jabatan wa taraktum ma khawwalnakum anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukankeun tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero harta sugan kunci inopa asup ka jero jauh senda jepit jas bintang balok ai daek mah nyawa mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel wow mayor nu dibawa ke jero kuburan harta di Karawang Sabau di Subang Sabau di Bandung Sabau bararau nu dibawa ke jero kuburan angkot 08 boga angkot 07 boga angkot 0 genep boga berbagai angkot-angkot boga asup ke jero kuburan nu dibawa wa taraktum ma khawalnakum di Subang boga pemajikan nu anyar di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae di Bandung aya di Bojong aya diitung teh boga pemajikan 9 nurutan Kangjeng Nabi caknya soe keun abak sungut tae
wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur. Anak urang ngan datang ka bibir kuburan doang, mobil urang ngan datang ka bibir kuburan doang, jabatan urang ngan datang ka bibir kuburan doang, babaturan urang anu saidolohi jeung urang ngan datang ka bibir kuburan doang. Sanggesta urang langsung dikubur baralik deui. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Asup ka jero urang furoda sorangan nu milu kabeh mun parilina anil ahli pamajikan anak incu mamang uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang. Kemudian mah harta urang mungkin urang diiringkeun make mobil baby band, aya nu make kapal ngan datang ka bibir kuburan doang. Balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha anjeun boroso tirahim indung sataranjang maneh asup sataranjang deui bae make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggesta urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang, aya anu disagedengen urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu, aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ka jero kuburan teh lain berbentuk ahli, lain berbentuk harta, lain berbentuk walad jabatan tahta, lain berbentuk amal perbuatan urang asup ka jero milu jeung urang tah dituluykeun ku Gusti Allah wa ma naramakum sufaakum wa man kaulah tenel bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin cek malaikat wa man kami tenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina zamtum annahum fikum syuraka sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai sari ka Gusti Allah. Anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan. Cak malaikat mana coba Lata datangkeun, mana Uzza coba datangkeun, nucak maneh hei nabor cenah bakal nyapaatan datangkeun coba mana Lata mana Uzza mana. Khusus kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat. Hei Yahudi, mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapaatan buktikeun. Taubihon moal bisa ngabuktikeun jeung geus produksi. Mesin urang balik ke kuburan ge pancet tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge eueuh baju boeh cek sakol mah eueuh bae da cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha deui Kristen aja membanggakeun patung Maria anjeun ngabanggakeun patung Isa anu ku anjeun diyakinkeun engke bakal nyapatan buktikeun ku ari
diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wabe kafir nu nyembah ka patung-patung titah ngabuktikeun cak malaikat wa man nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u nu cak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh kok teu kadeuleu kuari mana si patung Musa mana si patung Manat nu bisa ngajawab kabegengan sekadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem ieu hasana aing mah dibeulem didinya nyana terus baratan ka langit aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun kuari boro-boro nyiptakeun patung nyanana ge teu make nanaon dijejeleh ku malaikat ditonton ku seluruh manusia ngeudeuleukeun nyala tungkul isin urang milu puas kanyana kuari cal-cal jada di anu deuk yen gereja di anu deuk yen kelenteng di anu deuk yen gereja serangan terhadap umat mukminin luar biasa sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik dek nyen gereja di mana baik nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pemerintah ya udah tanda tangan baik eta bagus urusannya na di akhirat bakal dijejeleh ku malaikat atau langsung ku Gusti Allah tinggal manusia-manusia nararangtung kabeh na ye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah saurang-saurang bakal ditanya saha ngaran anjeun malaikat langsung nanya sedengkeun jelema triliunan geus sanyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam kuari ditanya na saurang-saurang banon poe ngan saukur sadepa bayangkan coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran ku urang keur diserang lantaran ku urang keur dilaksanakeun keur dipaju moal kebal deui iyalah panon poengan sagadar sahasta urang didinya bakal ngahareupan timbangan daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh nu make sepatu sendal nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kulup na ieu bakalna dek dihisab saurang-saurang tayeg ke bakalna malaikatna nyama qadamtum min husai'an li anfusikum naon nu geus diheulakeun ku aranjeun jang diri maneh masyaallah nu matak yu'ta bibni adam yaumal qiyamah kanahu badhul masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang fayaqul lahu tabaraka wa ta'ala cak Gusti Allah aina ma jama'ata mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul Allah karim aina ma jama'ata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta mana jabatan jeung tahta baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran mobil kendaraan ti mimiti sapeda datang ke motor mobil berbagai-bagai wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa aina majamata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul ayo buktikeun ya Allah fayaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana abdi ngumpulkeun kana harta abdi cuman ku abdi ditinggalkeun abdi mah bagus ninggalkeun anak cak Gusti Allah bagus-bagus di mana sia aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh ketika maneh diangkat jadi lurah bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat besi anjeun ngabantuan masyarakat birokrasi di desa saha nu pernah dibantu panggil eta pan lain sakedeung abdi pernah ngabantuan Sarwiti
Arawan orang Cikupa panggil Sarwiti. Kamu nama Sarwiti? Betul malaikat. Pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah? Bukan pernah lagi, saya pernah diajak ke Cipanas. Oh dibantu begitu? Iya. Terus diapain? Atuh ya begitulah. Sia Lurah blon. Aina mah kodam tali nafsik. Mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya. Mun ngabantu saha maneh di rakyat. Mun nganeh ngaberesan nagara datang ka mana deuk dipanggil ku aing cek malaikat. Ayo. Lamun urang memang bener pernah ngabantu didatang-datangkeun saksi na nyata. Moal aya nu kaliwat setik-etik acan. Wa nabaul mawazinal qistok. Adil seadil-adilna, jujur sajujur-jujurna. Moal aya nu kaliwat sabakatul hibal aja. Bupati panggil. Kamu menjabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode, Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang, para wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan. Beres jalanan teh. Panggil rakyat di kecamatan mana maneh ngabangun, mun sekolahan mana, mun kantor KUA mana, mun depag mana, lamun kehakiman mana, mun jalan mana, rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata. Panggil, cek Gusti Allah aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang kuari keur maneh ngajabat. Ya Allah, ini kumaha coba? Mana nu diheulakeun baheula? Maneh teh diberi amanah sebagai lurah, diberi amanah sebagai camat, dibagi amanah sebagai bupati, dibagi amanah sebagai gubernur, menteri jeung presiden. Aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah. Lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Lamun pernah ngabantu cenah di Bandung, daerah mana Bandung nak? Ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah kari. Kabeh bakal saurang jitumuna furoda. Aduh, pimpro, pimpinan proyek. Iya asana nu jujur mah iya. Iya asana. Proyek naon nu pernah dilaksanakan? Jalan. Instruksina sabaraha meter eta jalan luasna jeung panjangna. Luas 4 meter, lebar 4 meter, panjangnya sekitar 5 kilo. Ketinggian jalan, ketinggiannya seharusnya di sananya harus 15 cm. Kenyataannya duka. Ayo siap, aina ma qaddamta li nafsik. Ya Allah, aduh, jitumuna furoda. Gusti Allah lagu ieu kumaha ieu urang ayat ieu. Panggil saurang deui, beres ieu mah. Rantai ya pemerintah, rantai. Cek bupati teu kudu dirantai, abdi mah neuk kejebur sorangan. Deres atuh aya geus kitu mah. Maneh coba gade ya sangaran abdi pesol sebagai naon maneh keur di duniana. Abdi sebagai konglomerat bergerak di naon maneh berbagai-bagai. Abdi teh berbagai-bagai naon hayu coba. Pertama abdi bergerak di swalayan, terus showroom, terus developer, terus jual beli tanah abdi keneh, terus loba jasa maligat, loba jasa. Harta maneh atuh harta abdi mah carita duit atuh miliaran ditenden di bank,
carita aset-aset atuh luar biasa abdi maseureurna. Nah nandek ditanyakeun teh ayeuna mah qaddam tali nafsik mana nu baheula diheulakeun jang diri maneh kuari. Ketika maneh nyekelan dunia keur di dunia mana nu diheulakeun. Oh abdi alhamdulillah pernah ngabangun masjid abdi. Sabaraha duit teh bangunkeun ka masjid? Aya meureun bangsa 5 miliar mah. Bener tante? Tanyakeun bae coba ke masyarakat. Masyarakat di mana? Tuh di ditu di kampung Cikupa. Coba, baik orang Cikupa bener pernah ngabangun masjid At-Taqwa? Cak orang Cikupa saha nu ngabangun? Iya ya konglomerat do ya. Ngejebi orang Cikupa. Sia cak malaikat dirantai sia. Teu kudu dirantai. Kunaon? Neuk ngejebur sorangan. Geus karasa. Ayeuna mah qaddam tali nafsik urang bakal ditanya kos kitu masyaallah karim. Harta nu pernah disandang ku anjeun, dicekel ku anjeun, dipake ka mana eta? Mana nu diheula-heulakeun li nafsik jang diri anjeun ku ari. Teu bisa ngebohong. Tapi lamun nya mah tuh abdi pernah ngabangun majelis. Di mana? Di anu di kiai anu. Panggil kiaina. Benar. Coret punyana. Waduh, tanda kutip. Mantap. Naon deui? Abdi pernah ngabangun masjid. Di mana? Lain hiji bae abdi mah ngabangun. Di mana-mana? Di Bandung aya, Cianjur aya, Sukabumi aya, di Kitu Bogor aya. Malah mah bari kawin waktu hari tamah. Ulah ka ditulis lah kawin mah. Di Serang aya, Pandeglang aya. Panggil coba orang Bandung, Sukabumi, Pandeglang, panggil pernah ngabangun masjid nama ieu? Betul. Benar. Sabaraha nilainya? Sekian. Waduh, coret, positif. Yang geus saheotan we dadah. Makaning kan disaksian ku jelema. Urang teh bakal saurang duh pengganting tas ieu cak nu digigireun aingeun ieu nya nama salamet aing ieu waduh mangkaning buku geus aya pan di malaikat kabeh buku nu katuhu buku kenca teh geus ditumpukeun di dinya ya Allah ya Rabbi geus moal bisa ngahelak deui eta mah naon deui nu pernah ku anjeun diheulakeun mah ayeuna mah qaddam tali nafsik naon deui pondok pesantren mana-mana nu pernah dibangun lah kiaina bae cek cenah panggilan hiji-hiji kiaina bae panggil mana-mana tuh di anu panggil kiaina bener mana dibangunkeun ku saudara ieu pondok pesantren betul sabaraha nilainya sekian ya bener positif Masya Allah selain eta dipake ka mana deui jang kuari harta abdi pake gabangun kitu sarana-sarana nu lain di samping eta ge deui yatim piatu di daerah mana lah mendingan panggilan bae panggilan lagi bener Masya Allah positif pertimbangkeun ku malaikat setelah ditanya ayeuna mah qaddam tali nafsik mana nu diheula-heulakeun jang diri maneh ku ari eta kakarak setelah nyata bener iyalah nu bakal ngabaturan anjeun ternyata horenganan bahasa laqad jitumuna furoda ieu tadi ge jang kafir jang musyrik jang yahudi jang zalimun munafikun mukminin mah aya nu ngabaturan ketika ditanya deui saurang gas tanya deui anjeun percaya pangeran sa Allah Rasul anjeun sa Muhammad guru anjeun saha oh loba guru abdi kiai anu nerangkeun penjelasan tentang hukum kajukur kana dilaksanakeun alhamdulillah naon pelaksanaan mana salat dibuktikan aya bleg salat naon deui puasa aya bleg kuru mah leutik ngan Ramadan doang puasa naon deui zakat aya bleg aya bukti engke mah naon deui abdi pernah nempel-nempelkeun di masjid di majelis taklim pondok pesantren bleg aya di dieu
naon deui yatim piatu fakir miskin dan lain sebagainya blek di dinya naon deui abdi sok mere zawil kurba ka mamang abdi ka uwa abdi ka adi abdi ka kakak blek di dinya dihijikeun atupan henteu sorangan tah aya batur berarti anjeun dibaturan ku amal anjeun tenang ke ditimbang bareng tajeng amal dihijikeun ngeunaheun urang teh lamun kuarina di dunia ketika ditanya engke ayeuna mah qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh kuari urang geus dipersiapkeun ya salat ya puasa ya zakat ya ngaji ya sedekah mun urang boga jabatan dilaksanakeun sesuai aturanana kemudian harta kurang diheula-heulakeun engke kapanggihna engke kuari urang sedekah teh ke kapanggih wari orang jariah engke urang kapanggih nu mantak lamun aya kolot jariah ke masjid tanah kemudian ku incuna direbut deui penganiayaan nu puaning biadab henteu kudu ku Gusti Allah jeung ku malaikat ku bapa kolotna ge nya nangis di kieu-kieu huluna tolol sia goblok sia aing nyunaheun jasa di kuburan ngocor terus ku sia dicokot teh goblok tolol sia teu kudu ku malaikat ku bapa kolotna ge geus ditampilingan di ditu ngancak malaikat terus jangan menghapingi sendiri nggak boleh ini mah Robul Jalil ini mah bukan di Cikupa tolol cak bapak kolotna panjariah teh ngocor aing teh di jero kubur tiis ku jariah aing di bapak sia di anak aing aman kunaon di sia dicokot goblok beureunan sia wah geus pokona mah nu ieu nyarekanan nu ieu nyarekanan nu ribut memeh di sidang teh eta nu sok nyokot-nyokot jariah geus tamah geus nyata-nyata bakal sebab naon nyabut kangeunahan pantama tiis pannyana di jero kuburan teh ngahiliwir bae wuh asena ge eta mah naon kitu ngarawa tilu pas asena blower naon emang blower aing teh nyaho ai dicabut pannyana marudat cek pamajikanna ieu kamari mah urang tiis kok kuari panas incu urang nyokot tuh masih acak-acakan insyaallah penganiayaan pan ih bantak sing hade ngailah ayeuna mah qaddamta li nafsik mana nu ku anjeun diheulakeun jang diri anjeun masyaallah ketika aya kafir ditanya zalim ditanya munafik ditanya musyrik ditanya kok ya siapa nama saya Teguan ya apa agama kamu Buddha siapa Tuhan kamu Katung amal kamu apa sesuai dengan saya suka ngehiho gini hahiho waduh ini mah kamu no lihat no apa itu itu mah neraka itu buat kamu jadi geus jana mata furoda nu ngabaturan sebab iman henteu amal teu jalan sanajan anyana beramal pannyana teu iman anak teu iman teu nembus amalna ngan sakadar mun nyana di duniana amal berarti hanya peringanan panas doang kana raka bae nailah furoda nu ngabaturan laqad jitumuna furoda anjeun para zalimin anjeun para musyrikin anjeun para kafirin anjeun para munafikin Yahudi Kristen Buddha Katolik Protestan kong hucuna ieu datangna ka Gusti Allah nu ngabaturan furoda sebab naon amal urang mah aya engke urang bisa neuleuh ka amal urang masing-masing babaturan urang ge bisa neuleuh ka urang semua deres gede ta amal sia aing mah leutik jasa cenah teh itu emang kunaon aing salat teh kitu husu ieu teh aya leutik mah mangga engke bakal ditimbang nya kumaha meureun ieu aing mantak bisa menta atuh aing leutik bisa menta mantak aing ka guru sia bae tuh sugan loba di guru sia guru di teangan di penta buru-buru jang siap gua ini hese cek guruna hese udah guru asup Golkar aing puyeng ya. Bisa bisa dulu kan amal
nu ngabarengan amal urang aya kadeulean masing-masing amal bagus jorekna leutik jeung gedena ya Allah ya Rabb ayat ieu catet di jero hate bikin ke pamajikan urang lamun pamajikan urang teu ngaji jelaskeun ku ari seperti kieu jadi tanya tadi ngaji naon nyaho purda-purda kitu ja artina naon puyeng nih nggih masyaallah karim ieu untung urang ge ngaji ieu mudah-mudahan urang jadi leuleus hate mudah-mudahan urang diberi taufik mudah-mudahan ingetan urang selalu inget ke alam mahsyar sehingga urang bisa ningkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah urang engke jaga bisa salamet lantaran nu ngabaturan urangna jangkung gede bagus ingetkeun ieu furoda soteh jang kafirin furoda teh jang zalimin munafikin furoda teh jang musyrikin mukminin mah aya nu ngabarengan saha amal urang tinggal kumaha urang nyieuna kuari hayang dibarengan kuno kasep jeung bagus wayahna nu urang kuari boga jabatan sesuaikeun jeung aturanana lamun aya instruksi ti atasan anu berlawanan jeung agama ulah dilaksanakeun bantu masyarakat sesuai jeung kapasitasnya na urang boga harta heulakeun ku ari jang engke ketika urang ditanya aina maqdam tali nafsik urang geus aya di masjid di majelis di pondok pesantren di fakir miskin di yatim piatu di dulur urang geus teu cangcaya urang teh aya engke disisieun urang amal urang nu jurusan amal mahdoh ibadah mahdoh ya salat ya puasa aya nu goer mahdoh modal zakat model sedekah nah harta urang dititip-titipkeun dihijikeun beuh urang sorangan encan ditimbang urang geus ngarasa senang nu matak wali cara ricing we nya nama di sisi aya gara sararia bae emang da aing istirahat heula istirahat urang ge kabaran pannya nama bangun ngiraheun nama atuh geus aya di dieu geus yakin nya kasep nya gede nek kumaha deui atuh tarenang bangsa ulama bangsa para wali ayo sararia apa heulana sararia geus berupa non poe sakitu deukeut lagi geus teu karasa panas tenang nya tinggal ieu bae bangsa jawara nu di dieuna kos cacing teh wah bangsa jawara koprok bangsa jawara mabok bangsa jawara zina bangsa nu korupsi menyalahgunakan aturan halah katatang koteteng di ditu hilir mudik bangsa wali mah tenang mereka ditanya kada kunaon sia lulumpatan atuh ya abdi cenah kudu kumaha emang kumaha kitu sia kerieuna emang sia kerieun teu wau kitu ka pengajian lain teu wau malah mau lain leuwih ke kiaina sia teh kunaon ieu teh kudu kuari kudu kumaha geus diuk di dieu tenang tapi sia iman kan ka Kangjeng Nabi iman sok mere naon aya muludan aqua sabaraha sagelas atuh sia kudu teu inget cak wali teh ya geus diuk we ulah lulumpatan sia lulumpatan teu lulumpatan kitu-kitu kene capek geus diuk di dieu ajeng ke kula kudu ditimbang kumaha tenang bae sih baun teh jeung saya emang ieu Buyut Mansur. Oh Mansur, Mansur mana? Mansur S. Besok sia didengikeun laguna teh. Ji sial bro. Itu sarwana bro. Teu beres. Tenang lain Buyut Mansur jika dua. Tenang siapan sok garah kan? Lainnya neulepan ka sia sok aya 3 mobil bener. Bener. Pan sia majaran hayang untung lin. Bohong sia mah lain cinta ka aing, cinta ka duit tah sia mah. Aing bae ku sia dieun usaha. Ye, eta nu jarah-jarah neangan pausahaan atuh wali sangang ke manggil. Kan sia sabaraha beus sia sok mawa cinta ka aing teh cinta ka duitna. Loba omong wali. Ye, sia lain cinta ka aing, jaga giliran sia untung mah jatil harapan ka aing. Aing deleukeun, aing greget ka sia. Ngan eta bae di jero mobil aya anu ikhlas ka aing. Aing neuleus sia nama tu naon sabeda sia. Ya sia masa urang sakitu sabu sakitu pan. Hayalan napan sia hayang meuli mobil lain. Teuy. Padahal masih ilmu aya di sia tu mending magahan ngaji jeung kos kitu mah.
emang aing teh nyaho gitu. Emang ieu sa? Aing Raden Patah mana? Patah Cikupa. Di akhirat bararukti ieu urang keur ngajelaskeun ayat anu luar biasa. Bararukti segala rupa nu kuari di birokrasi haji anu neangan kauntungan, masya Allah, anu nyana maling di perhajian dengan gaya bersorban, dengan gaya berjubah, pamalingan bersorban. Kos kitu eta engke mah bakal bukti, masya Allah, nu kuari ditutupan-tutupan bakal bukti engke mah. Kanu zarah nu mandak kula masuk isin ge lamun deuk zarah teh kajenteng nombokan aing mah daripada neangan untung di dinya. Engke kumaha lamun kuali digerokeun di akhirat nyana tenang-tenang we ngarumpul wali sanga kali jogo di dieu Sunan anu de aja mah ciga de. Sesok jarah kan? Sesok ngalah untung kan? Oh lah sok kitu ah. Isin ngomong-ngomong wali sia jeung ngajakan zarah ka ditu ternyata si aya nguntuk aing mah beusi dikitukeun mantak kula embung kula mah mantak henteu wah asana moal zararah ya engke ieu pemimpin zarah asana yalah malah leuwih ieu ayat jadi efekna pohara ieu ayat geus teu kudu loba-loba talar ayat talar ieu bae ge hiji ieu asupkeun ka jero sanubari. Masya Allah, walau korjitumuna furoda, yakin anjen bakal datang ka kaula nu agung saurang kama khalaqnakum awwala marra, sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun dina mimiti kajadian yane anjeun ka dunya teu mawana naon, anjeun nyeker, anjeun sataranjang, anjeun kulub asup ge ka jero kuburan kitu keneh engke bakal dibuktikeun furoda ai eta hasil usaha anjeun wa taraktum ma khawalnakum kanjeun ditinggalkeun ya anak jeung pamajikan ya harta ya jabatan wara zuhurikum waktu di dunya ka jero kuburan teu mawana naon cuman lain sakadar sakitu tetep bakal diproses. Nah ieu urang mah bakal aya nu ngabarengan urang jadi urang bakal neuleuh ka diri urang salamet jeung teu salamet lantaran amal dibuktikeun ku Gusti Allah. Urang bakal neuleuh babaturan urang jeung tatangga urang si itu salamet si ieu mah moal, si itu salamet si ieu mah moal lantaran kadeuleuh nu ngabaturanana furoda soteh jang zalimun musyrikun kafirun ai urang mah sebagai mukminun aya nu ngabaturan tah dijejeleh wa manaramakum kaulateneule ka anjeun sebagai anu bakal nyapaatan nu bakal nulungan patung-patung nu baheula dibanggakeun bakal nyapaatan alladzina za'amtum annahum fiikum suraka nu dianggap ku anjeun bakal jadi penolong sebab disangka syarik Allah. Laqad taqatta'a bainakum nyata jelas geus pegat ku ari mah di antara aranjeun kabeh wasukum hubungan aranjeun kabeh geus paparisah perkumpulan anjeun teh nu baheula dikumpulkeun di Yahudi, dikumpulkeun di Protestan, dikumpulkeun di Katolik, dikumpulkeun di Kristen, dikumpulkeun di Buddha, dikumpulkeun di hiji gedong, di patung, di organisasi dan lain sebagainya. Kuari mah laqad taqatta'a bainakum pabrencai geus lantaran eueuh nu tanggung jawab. Patung nage eueuh kepala nage geus teh tanggung jawab geus papisa wa balla ankum ma kuntum tazumun langit karanjeun kabeh naon nu ku anjeun disangka waktu di dunia bakal nyopaatan patung-patung cak kepala agama bakal nulungan geus hilang sudah wa dhalla ankum ma kuntum tazumun kabeh bangsa kafir geus hilang keyakinan, hilang prasangka, leungit geus sangkaan bakal salamet lantaran bakal ditulungan geus eueuh ku ari mah tinggal furoda berarti nululungan eueuh amal teu boga. Iyalah laqad jitumuna furoda
urang mah lantaran iman ke Allah. Allah nundek nanya nak urang geus nyambung jeung Gusti Allah, nya nama pegat jeung Gusti Allah. Urang mah bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi lantaran urang ibadah melalui syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sok muludan, urang sok rajaban, eta teh lain naon, sakadar dembongkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi, rasa cinta urang ka wali, urang ngayakeun haolan di bidah-bidah ku Muhammadiyah. Oh masalah nyana-nyana urang-urang kayak karasa di akhirat. Begitu ditimbang urang kapanggih jeung Muhammadiyah, nah urang Jati Gintung. Nah ini saya kumaha ieu lalakon, aduh aing mah jar ieu ieu. Sia aing mah tenang ya. Emang kunaon? Atuh aing mah sanajan carang maca sholawat ngadengen nu maca sholawat aing murudah. Ngeunaheun jadina aing. Terus mere aing apem segala cucur segala. Kuari dibuktikeun cinta aing ka Kangjeng Nabi. Tuh aing sok ngadengekeun bae. Assalamualaikum Zainal Anbiya, assalamualaikum. Assalamualaikum atqal atqiya, ya assalamualaikum. Sia sok maca aing henteu teu bisa. Aing ngadengekeun doang. Tah aing ku ngadengekeun ge geus alhamdulillah tah ieu amal aing. Engke aing ditimbang Kangjeng Nabi na geus nyahoeun. Aing mere cuhcur. Luatak ge masyaallah lain lalagaan je. Engke maki haji nu sugih ngan sakadar mere aqua sadus teh dijejeleh engke ku tatangga. Deuh Ki Haji bego. Kunaon emang atuh eta amal muludanangan eta doang aqua. Yeuh, aqua ge lain merek aqua lain merek duatang. Mere naon? Merek akuarium nya mah. Aduh, tapi lamun muludan geus tenang. Cek bos teh geus lain sapi hiji. Tenang. Besi ndek milu bae ngan aing mah tetep hiji sapi. Aja naon deui minuman besi los minuman aing tanggung jawab minuman. Eta nu kiai-kiai na mah teu hayangan dibere ngan aing tanggung jawab merena geus. Teu hayangan buku hayangan ge na ge. Kori geus tanggung jawab aing. Wah engke di akhiratna. Sia gede amat eta. Sapi. Sapi ngamuk ya. Atuh urang sing yakin ieu ayat ieu supaya urang ke ngahareupan rajaban ngahareupan muludan geus teu kudu hese deui. Ye, sakedeung deui rajaban. Tah sapi beres. Has, budget. Eta beunangan sabaraha kadegan? Aing mere teh mah ojol ngaran. Aing sapi tah harga 7 juta, beunangan sabaraha? 10 juta. Geus kayakeun kabeh. Wah ieu aku aing. Atuh korupsi tah mah. Atuh sapi ngamuk engke di ditu tah. Oh, sakedeung deui tembongkeun rasa cinta urang, yakinkeun melalui ayat ieu. Ulah datang ka laqad jitumuna furoda, urang ulah datang ka ngijen teu boga ngabat, teu boga batur. Kitu mah ku urang kuari geus dipetak-petakeun, ya salat urang, ya puasa, ya zakat, ya haji. Harta urang kegiatan syiar tah. Kegiatan syiar di rajawan tah. Kegiatan di pengajian tah, aing mah ngamodalan, ngaji henteu ngamodalan ngabolaran aing mah geus. Nyen pasantren tah engke di akhirat pan waduh batur ge kabita eta goda amat cin kasep amat. Masjid ya masjid pondok kayak di dia kabeh tinggal nu sajen bae kabita masyaallah. Hayang amat balik deui ka dunya moal bisa keur ieu sia emang mamang keur ieu usaha naon atuh usaha mah lumayan kula miliaran duit mah atuh teu pernah pake ka mana henteu. Malam aya RT datang ge persaben puyeng aing mah RT datang deui eta adat nu sugih tah kos kitu watak nu sugih gas pokona mah keramik da di aing tengah kuari mah hayu bae sia heuladan keramik aing nu tanggung jawab geus beres bae waktu keramik hayu sia bae heula ngan sameter nu sugih eta tolol tapi lain di Cilongok lain malah ya di Cilongok mah maksudnya mau meter-meter acan. Aduh Gusti Allah. Ieu mah tengetkeun ieu mah ayat ieu mah ya. Ayat ieu mah supaya jangan ngaleuleskeun hate urang. Rempan jasa urang besi datang ke di akhirat yakin jasa pan ieu mah ucapan Gusti dawuhan Gusti. Ulah datang ka urang datang nu ngabaturan. Laqad jitumuna furoda urang we teu dibarengan ku amal. Ngeri amat urang. Ai kitu mah urang kuari geus beramal masyaallah nikmat jasa. Ieu kan jelas malah
disinonimkeun ditasbihkeun kama khalaqnakum awwalam marrah sakumaha maneh turun ka dunia teu mawa nanaon engke teu mawa nanaon deui sedih amat dunia ditinggalkeun wa taraktum ma khawalnakum nu kuari ku urang dialaan dikumpulkeun henteu dipake ngabarengan urang jang naon atuh ja urang geus paeh mah urang salaki wah tisuk-suk tiduduk tisuk-suk tiduduk hulu dijieun suku-suku dijieun hulu neangan dunia kabeli kuari imah bagus kabeli kuari tempat sare anu mahal kursi nu mahal mobil nu mahal urang namaot bus ka kuburan pamajikan urang kawin deui jeung salaki nu anyar enjot-enjotan nyana didipan nang meuri urang mobil nang meuri urang dipake happy-happy kuno anyar tinggal urang mah di jero kuburan weh sial ya tuh sial tinggal sial pikir ku otak coba lamun di dunia nak urang kuari mah masjid majikan ulah pohara tinggal lah sia tinggal engke roda sia naon produk naon produk ada dengan produk ya sorangan sia kuari teu beramal mah geus ku aing ngadeg di ka masjid kan tulis ulah ngaran sia emang ngaran ka haji ya geus ditulis ya sabaraha ka haji eta 100.000 manya 100.000 ka haji leutik amat pan itu duit di handapan kasur lo bae eta bawa omong 100.000 bae pelit emang ki haji tah kula tah berapa sia 10 juta waduh emang duit nang di sana udah usulan di sana puroda si haji engke masyaallah ya ayat pohara jasa ieu ulah datang ka urang engke diseungseurikeun ku urang sorangan sieun diri urang sorangan pamajikan urang yang serikeun ka urang padahal mah ka haji keur ieu loba jasa harta urangnya tapi pan urang ieu kuari puroda aduh urang teu boga batur ulah datang ka kos kitu mongpong kuari komo nu geus kolot geus wisan mah moal kebal deui tah tinggal sajeungkal deui ka kuburan tong geus geura heula-heulakeun bebeja ka pamajikanna itu sawah deuk diukur bae lah deuk dipake ka mana besi puroda lah aja di ka manakeun di ka Karawangkeun cek pamajikanna blon teu make haji tah iya masyaallah sing hade laqad jitumuna furoda ulah datang ke urang datang di rebel jalil sorangan tanpa aya nu ngabaturan tah ieu kuari urang diuk panas kuari teu inget kadahar teu inget nginum pan ieu urang lantaran naon ieu urang tertegun kada hiji ayat karasa ku urang bo ai engke bakal sorangan eureun bae ngaji karasa laparna Asyaallah karim innallaha faliqul hamdi wan nawa